Action anjing kok. Action. Sia sok atuh. Tutup lensana buka heula. Ningali. Goblok. Asyarek dari kamera. Aing teu jauh goblok. Yang dibawa ke RT. Kawas ke di mana? Makanya anjing kira teh. Anjing teh jalan-jalan jauh kan. Di brownies. Brownies. Sia sih gara-gara goblok pisan. Terus nya kitu nya. Tutup deh. Yang ngaranna Tomcat. Tinggal ditutup. Tomcat selalu mengacaukan tempat. Dimanapun Tomcat berada, selalu gandeng, selalu riweuh. Tomcat. Tagis aing. Goblok. Anjing goblok. Ngajak pasewa aja. Hah? Ngajak pasewa. Buyutan. Oh. Buyutan. Eta guys buat kalian yang aku lagi di Batu Kuras. Aku laku. Di Karas anjing. Bak dikuras anjing. Di Batu Karas, aku lomba non Maraton. lomba karung disitrukeun ku si eta si anjing teh. Nah, Masep kita urusan saya beres-beres si Habib. Acan. Dendam ke Sumat kumaha? Aing urusan ieu deui naon anjing ka kaler bagong ka kilu lamun kabel teu nyambung ke nelponna ke IndiHome. Ah, ieu cenah nu anjing ka kaler bagong ka kidul cenah. Goblok dah sia. Nu ngajawab anjing ka kaler bagong kaki dulu pegaten nasaha? Teu nyambung. Teu nyambung, oke. Berarti lamun IndiHome teu nyambung, laporan kumaha? Pak, ya anjing ka kaler bagong kaki dulu. Naon sia teh goblok. Ah, mangasep anu laporna. Karena eta mah paribasa bener teu nyambung, tapi beda menempatkanna. Nu ngaranna teu nyambung berarti anjing ka kaler bagong kaki. Tah ieu tah jelema anu karangna kabeset tingali. Emogeun, lu codet teh tingali. Asep codet. Terus naon teh? Teuing ah, mung aing. Sebagai orang Sunda, mung hayang nanya, teu hayang heuleuh aing. Sebagai orang Sunda, orang harus Itu melestarikan gedang, bahasa jang. Sunda. Itu gedang masak. Masep. Supri. Naon? Sebagai orang Sunda harus berbahasa Sunda yang baik. Berbahasa Kuningan harus berbahasa dengan Kuningan yang baik. Mau- Atau ngobrol jeung Kuningan deui tong jeung orang Sunda. Mau- Soalnya beda, Sunda Kuningan jeung Sunda urang mah beda. Iya deh kena anjing, deh kena lawan nyartos saya goblok. Nu ngaranna Sunda itu Jawa Barat, lain Bandung. Kade ieu nya. Iya, cuman beda-beda. Non beda-beda kata. Lamun- Sarua arti tapi beda-beda Saya kata. nanya, hobi bahasa Sunda naon coba? Menurut ini salah tak kamari ge? Karesep. Lain mun resep ka awe ngomongna kumaha coba? Hobi. anjing. Masih dicabok goblok emang ka hobi awe teh. Isi blok pake ieu ari ngomong teh kira. Cek mah ngasep naon hobi? Lain karesep naon? Isuk. Isuk naon coba isuk? Anjing. Lamun isuk-isuk Anjing. Bahasa Indonesia. Lamun isuk-isuk Bahasa Indonesia. kumaha? Bahasa Indonesia teh Tadi pagi naon bahasa Sundana? Bahasa Sundana naon tadi pagi? naon bahasa Sundana? nembe anjing, nembe non Lain sih mah anjing. anjing, non nembe. Ari anjing naon? Kan tadi teh kan nembe. Ih, Lamun anjing. pagi teh anjing, Ari anjing naon? pagi. Ih, sih mah teu yang arti. Bisa besok, bisa pagi. Biasanya Iya, dipake Mang. ari anjing. Mang. Bahasa Sundakeun besok pagi-pagi sok naon. Besok pagi-pagi coba. Besok pagi-pagi teh anjing teh Nah, coba. isuk anjing. Lah, Bisa. Ya, ya. Bisa. Ya. Isuk Besok isuk. pagi-pagi kira kan ya turutan aja. Besok pagi-pagi teh anjing anjing. Goblok. Bener Jang sok besok pagi-pagi naon emang? Besok pagi-pagi. Sok, besok pagi. Anjing bisa. Anjing. Monya anjing. Kujang naon? Naon? Kan nanya urang mah. Nanya Mang Asep. Teh Mang Asep jadi ka urang. Sore ajer sia teh. Ya. Mun anjing. bener, kesonten Ya. sore. Mun anjing berarti besok, betul? Nah, lamun anjing Pagi-pagi. ih anjing besok berarti lamun anjing 2 kali. Besok-besok. Lusa berarti. Beda dada anjing. Goblok. Anjing. Heeh. Anjing teh kan anjing. Besok. Ah anjing. Lamun 2 kata anjing. Takan anjing eta teh isuk-isuk goblok. Ai sia teu ngarti-ngarti wae. Ai kerbau jeung Gak ada tan lah. Ngebahas nu kareur itu, lieur. Eta can bisa ngajawab, Mang. Can bisa. Bereskeun heula masalahna eta besok pagi-pagi. Bisa parasia gara-gara omongan ieu ya. Heeh.
Di dinya anu Henteu urang rek dipake ku urang. sok kieu abin Malik nanya muncek Mang Asep besok pagi-pagi naon Isuk kan isuk. sarua Bener. kene tage amun isuk Naon teh? isuk Lemes ulah kasar. tah amun isuk teh eta teh kasarna sarua Lemes. kene lamun lebesna anjing sia anjing Ya. Bahasa Sunda itu harus lembut, jangan kasar. Ulah emosi, lembut, santai. Goblok teh. Geus Mang eta lebat aya deui Mang. Pertanyaan anu Anu kamari teh. moal aing mah moal bejan naon Lain, itu anu naik ka luhur teh anu naik ka luhur. Aing penasaran we ka mana teh. Naon coba naik ka luhur? Naon coba bahasa Sunda naik ka luhur? hanyat Lain goblok. Ya. Cuma hanyat mah emang naik hanyat lamun urang naik ka kalapa. Mang, abdi bade hanyat. Manjat. Situ kumaha bahasa Sunda teh? di manjat ge bisa manjat tapi menamun Manjat mah Indonesia meureun. nerekel Hanyat teh naik. Lamun kurang dipake, Mang, abdi bade hanyat ka kalapa. sia we pakena tuh jadi kieu Kumaha? eta katana naon artinya sama Sama. tapi beda menempatkan katana Ah, itu yang penting arti yang sama. tapi beda anjing goblok ibaratkeun kieu we cai ya cai kieu we cai lamun diasupkeun kana saringan bakal pinuh moal saringan Nya moal ngaranna sari. saya tak sarua kene Asep wah bisa dibanyur Siapa salah ngomongna? Cai dia asupkeun ka sari kan. Nya bahe. tak eta Naon eta? Ya, kurang bahasa lemesna we. Arti-arti ya, tetebakan. tetebakan. Nah, oke tetebakan. so Ya. Artina panjang lengan, puak paok maling, balik teh puak paok pondok lengan. onok leungeun mah eta mah sok murah bere lain eta mah urang sok murah bere berarti kan kieu lamun panjang leungeun sok puak paok Sok kenapa biar sakit keke nyahun, panjang lengan, pondok lengan. Hirup mah kudu panjang lengkah, aya tuh panjang lengkah. Aya. Aya. Hirup mah panjang lengkah, lamun pondok lengkah naon artina? eta mah Tuh aing bahasa mah. eta sok kaledek wae abong aing pono Allahu Akbar, tanya ka orang Sunda. Kata ulah pikiranna Tah, kali gitu. Nu ngaranna pondok lengkah itu nu ngaranna bogel nya teu. Ngarti teu? kumaha eta musuh eta? Abadi? sububuyutan Hah? aya dua musuh bubuyutan Sebunana silakan bunda. saya sebuna Sebunana silakan dia. bunda bunda ka dieu geura Kieu deh. Eta geura halalkeun si bunda gitu. Hah? Geura halalkeun si bunda. oh Tadi masa mana dia? Tadi nah, dia ngobrol cenah. Nah, Mang Asep teh. Mung aing mau salaman Salaman teh. Kecuali lebaran. Ya mun Karek- ngobrol damai heula. Nah, moal mah damai-damai kecuali lebaran karek damai. Sunda itu cinta damai. Bukan horas. Embung moal. Jadi diramal, poin diramal sia teh leungeut. Ngarti. Teu percaya lah ramalan-ramalan naon Yana Umar. Yana Umar dibawa ku orai koneng. Tepuna mah ka Cirebon. Ramayana naon? Ya dek. Ramayana bayar lamaran. Sok mah. Ramayana. Ramayana lamaran anjing. Ramayana mana? Mall anjing kita mah Ramayana mah. Ge. Kan aya nu aya garis tangan. Pernah ningali ngaramal garis tangan teu? Ah, teu percaya aing mah Ieu makanya kan sia teh lamaran non? Ramalan. Ramayana. Kan ieu sia teh. Mong anjing. Heula, embung. Ieu garis tangan tuh. Ieu M. Nya, Embung. ieu kehidupan yang Tong rajin. diceklan sok tah kieu naon. Atuh kudu ditinggal. Embung. Sok abi ge bisa sulap. Sok kumaha? Mang Asep ieu. Take kita. Aduh. Kitu ke abi Cing, ngasup garis tangan. abi bisa sulap, abi sulap heula. Urang di luhur. Udah embung abi sulap heula. Sok kieu Mang Asep. Tak kitu. Take abi kieu nya. Tah, kieu turutan Mang Asep. Oh, asupkeun. Henteu dengan Mang Asep asupkeun. Di mana supuna? Sok kitu tah.
Ah, murah kayu cenah. Ngomong kehela. Anjing. Goblok. Anjing langsung. Goblok. Anjing. Bau dajal.